Gusti, eta popoyan kuat kacari pruk deui kitu. Hujanan mereunannya. Aing gablek tetangga temen eueuh saling ngapisan. Cek aing pangnyaitakeun heula nya si Tuti teh nyaho urang teh eueuh. Ku aing datangan ka imahna geura. Cek. Heueuh ke heula ieu keur dicai. Naon ceu meni gegedor tarik-tarik teuing. Popoyan urang itu teu panganyaitankeun. Tinggal meni kuat kacarari pruk deui kahujanan. Nah jadi kudu urang nu nyaitan popoyan-popoyan maneh. Nya amal we atuh ceu saeutik papang nyaitankeun nyaho urang teh eueuh di imah. Sararudi teuing leuheung mun gablek lagi aya basa ka urang meh hamekeun atau naon. Ieu mah hare-hare we geuning. Ti heula oge eta kungsi ku urang dipangnyaitankeun. Sugan nganuhunkeun sugan naon maneh mah lempeng we. Hampura euceu urang mah mung ditutah-titah ku maneh da lain babu maneh urang mah. Yeuh sakirana hayang dihargaan ku batur, cing bisa ngahargaan oge ka batur mun tong sok hayang sangeunahna wae maneh mah.